Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepang dina acara anu maneuh sareng wakepo urang sami-sami neraskeun jejer carita nu katunda kamari si Rawing Kiwari. Kumaha? Aduh, kaparigelan si Rawing memang luar biasanya. Mohon beuki dieu si Rawing beuki pogot kalayan kasugri mitra-mitra anu biasa ngadangukeun acara dongeng Kiwari garapan wakepo Kiwari neraskeun si Rawing Kiwari. Lah luar biasa nu mawi kadelali. Seug ayeuna mah urang teraskeun heula kumaha ieu jejer carita si Rawing Kiwari. Wilujeng ngadangukeun. Yang sajongjongan mah taya nu cumarita. Si Rawing ningali tilu jalma nu aya di hareupeunna bangun nu karaget gancang harita nyarita deui. Itu kunaon jadi tingjalan tuh kitu lur. Wey. Beci nu karaget geuningan. Nah, ada kuring ge sarua jelema atuh make jeung jadi pias kitu teh beungeut teh. Ki Inju nyarita deui nanya ka si Rawing bangun nu kurang yakin sigana teh. Nah, bener ujang teh si Rawing teh ya. Nyaritana eta mah jadi leuleuy jeung teu wanian papuncereng-puncereng siga tadi Ki Inju ka si Rawing teh. Keur naon kuring ngaran batur ki? Ngaran kuring si Rawing anak kuring dua nu lalaki ngaran si Keling anu awewe dina si Keling ngaranna Rasanti pamajikan kuring Saraswati indung kuring Maningsi bapak kuring Wikarta almarhum. Kumaha jelas Brak we Ki Inju deku di lemah. Nya kitu deui dua baturna puguh we si Rawing jeung si Banteng Bulung teh dikaget ningali kalakuan eta tilu jalma teh. Hampura gula jang. Ari sugan teh lain jang Rawing atuh bagja nu lain di kieu nya. Terus terang kula teh lantaran gempeur ieu teh. Puguh ngudag-ngudag jeung neangan jalma nu ngaran Jalur Rampang tapi teu panggi. Ngadenge Ki Inju nyebutkeun ngaran Jalur Rampang si Rawing jeung si Banteng Bulung jadi curing kaget. Gancang harita si Rawing nyarita bari ngajungjungkeun badan Ki Inju sina nangtung. Jung nangtung ki nangtung. Jung nangtung ki nangtung. Nangtung ki nangtung. Lawan baheula mah nangtung ni nangtung. Yo lain nangtung ki nangtung. Ulah deku kitu. Nama sina kuring teh panglimo atuh. Dedengan teh neneangan si Jalur Rampang. Ah, nu bener yo. Nah kadia anu ngaran si Jalur Rampang gitu. Nangtung ki nangtung. Uluh, naon kang ngawing-ngawing? Nangtung ki nangtung naon eta kang ngawing-ngawing? Cicing ceng lah, bujangan malah ngarti. Ki Inju harita neuteut antep ka si Rawing bari ungeuk terus ngawalon. Bener jang. Si Jalur Rampang anakna Ki Buyut Ireng puguh dudungan kula Ki Jayaraga oge teu nyangka upama eta jalma bakal jadi bapa main. Da kawilang peti perhiasan bogana Ki Jayaraga nu dipaling teh teu kasusud atawa teu kasusud ka tingkah mana kaburna ta mangkeluk teh. Si Banteng Bulung katingali cengkat nangtung ngalengkah dua lengkah ka hareup geus aya di gigireun si Rawing. Jadi ngamun itu masih Jalur Papang terjadi mangsat kang ngawing-ngawing. Jadi mapa maling. Waduh, nadi dia jadi ngaya si Jalur Papang geningan kang ngawing-ngawing. Nu madak akang oge kaget teh. Keke kinyo kala. Kuring terus terang ye kaget ye menang beja kieu teh ye. Ira datangna ka dieu teh si Jalur Rampang teh. Dua poe ka tukang di lembur teh diayankeun saebara jang. Ari nu ngayakeun saembara teh dudungan kula nyatana Ki Jayaraga. Sanggeus acara lumangsung tetela nu jadi jago pinilih teh budak lalaki rumajang ngaranna si Keling nyanak jang Rawing. Si Rawing paromanana jadi robah beuki kaget we ngadenge eta beja teh. Nya kitu di si Banteng Bulung si Rawing ngepikeun kan nyakeleungeun Ki Inju bakat ku kaget jeung atoh menang beja ngeunana jadi anakna. Nu bener yang ngomong ceki. Si Keling anak kuring. Nya nu kulitna hidung keling. Ngomongna songong. Saliwat mah siga nu borongongong. Nya da puguh acan kawarah atuh lila atuh pribadina eta teh can kawarah lila we pribadina teh. Ke diteteangan ku kuring teh puguh eta budak teh ki. Cik kumaha mimitina ieu jujutanna teh kumaha? Jadi jeung Rawing dikeun neneangan jang Keling. Nah di kadina atuh da kadina teh jeung aki-aki nu pakulitanana sarua jeung jang Keling nyaritakeun nama guruna jang Keling ngaranna teh Ki Buyut Ireng. Ki Buyut Ireng.
beki kaget ye nangtung ki nangtung alah beki kaget jeung atuh ieu mah teh yo nya cek akang ogen kumaha teh akang boga kayakinan si keling masih kene hirup teh terus kumaha mimitina ye ki kuring jadi penasaran ye kinju ngareret heula kadua baturna salah saurang di antara harita nyarita ditujukeun ka si Rawing ari cek akang mah teu pihadeun ngobrol di dieu Rawing ai nama urang nepungan kaki Jaya Raga we engke panjang lebar nama tangtu bakal diguar boh ngeunaan jang keling oge ngeunaan jalur rampang kitu ari cek abdi makinjo nya bener kitu jang Rawing bet kurang hade ngobrol di dieu mah leuwih hade urang kabumina juragan Jaya Raga we lah ayeuna mah ngarah jelas segala rupana mangga ayo atuh jang nya kitu aja atulah ayo kuring mah nuturkeun we ayo teng kangaranan di aku ka imah bakal bisa ngariung hamin teng jadi ayeuna mah menang nikmat ta teng nya beuteng kausian nangtung ki nangtung atuh geus kitu mah bring beli maanana harita laleumpang nuju ka imahna Ki Jaya Raga kadatangan Ki Rawing tutas diterangkeun ku Ki Inju hari-hari tada pugu imah gede si Banteng Wulung bisa diuk bari nyaranekeun awakna kana tembok Ki Jaya Raga neuteut antep ka si Rawing bari terus kedalisan kula ngarasa bunga jeung bagja anu lain dikieuna jeung Rawing ari sabab sacaran teu kahaja bisa tepung labung di dieu ngan hanjakalna teh jang keling jeung Ki Buyut Ireng geus miang tadi subuh pikeun nuju ka Gunung Halimun uge tapisan wayang ditanjakeun teh Ki Jaya Raga aduh nya ante panggih di bae ieu mah teh yo urang datang si keling init euy nyaan neon itu nya Kang Awing-awing wah ngamun ngamari mang urang manggihan meureunnan bisa terus ngariung ayeuna nya Kang Awing bener kitu tak geteng kumaha itu mimitina Ki Jaya Raga kuring teh jadi panasareun ye hayang nyaho jujutan anu aya patalina jeung anak kuring si keling jika guar caritakeun ka kuring Ki Jaya Raga pugu memang geus yakin yen si Rawing teh bapana si keling teu kaleked harita terus nyaritakeun sagala rupana tah aya nu diliwat ditetek kabeh dibejer beaskeun si Rawing jeung si Banteng Wulung pada ngabandungan guaran Ki Jaya Raga akhirna Ki Jaya Raga mungkas guaran caritaanana tah kitu jujutanana mah jang Rawing ngan eta kukurang ajarna teh si jalur rampang kabur bari mawa peti perhiasan boga kula anu memang gede oge pangajina nu mata kula nitah ieu Ki Inju jeung dua muridna pikeun neangan si jalur rampang teu nyangka suganterin bangsat si jalur rampang anakna Ki Buyut Ireng teh si Rawing harita ngareret ka si Banteng Wulung terus cerita deui aduh si keling babarengan jeung si Buyut Ireng geuningan teh bet asa kakarangan denge ayeuna ngaran Ki Buyut Ireng euy ngan kayanana siga si keling cenah kulitna hidung keling ngakukeunna nama guruna si keling aduh hanjakal urang teu kamari-kamari ka dieuna teh nya si Banteng Wulung balik neuteup ka si Rawing bari nembalan menyang wing oge ngaraga ngagag-ngagarang ayeuna denge ngaran Ki Burut Ngireng mah Kang nang urang mana Ki Burut Ngireng teh nya lain Ki Burut Ireng atuh Ki Buyut Ireng kitu ieu mah sok ngaruksak bengaran batur segala rupa cancing mah jadi si keling teh budak kuring teh rek neangan kembang pancawarna nu aya di Gunung Halimunnya nyan jadi bekilir mah ye teng yo nah lieur ngumaha gitu Kang Awing-awing ngacung ngari lieur mah mantes beda beuteung ngacan dingeusian deui meureunan Kang Awing-awing kade nyalatri Kang ulah ngantep beuteung bet kana beuteung di beuteung deui geuningan ilaing mah teng lain soal botong yo tapi akang jadi inget kana pituduh gaib nu katarima ku akeun acan kungsi diobrolkeun nya ka anteng asananya acannya si Banteng Wulung katingali kerung bari nyarita deui muncan nahaneon kitu Kang Awing-awing beja-beja ngatu Kang Uing Kang entong kitu Kang Awing kawing nyoba ngumah kitu Kang Awing-awing
engkewe ku akang dicaritakeun. Jadi kitu nya Ki Jaya Raga. Aduh, teka beneran atuh lamun kitu mah kuring teh yo. Ari sabab. Aya laratan anu jadi anak kala ka indit jeung Ki Buyut Ireng. Kan belah soal eta mah heulanan. Jadi loba di ngomong teh. Jadi si Jalur Rampang teh terus kaburnya Ki Jaya Raga. Kita memang lain jelema bener si Jalur Rampang mah. Dalah lamun nyahun aya kuring ka dieu mah komo tangtuna ge terus kabur sanajan teu bari pulang paling ogen. Ki Jaya Raga netep antep ka Sirawing geus lilak. Ki Jaya Raga oge ngadenge ngaran Sirawing teh. Kawilang hiji ngaran anu geus dipikawanoh ku jago-jago anu makalangan di alam kajawaraan. Teurila Ki Jaya Raga terus nyarita deui. Nah bacida nu kungsi aya pasal geuningan jeung Jalur Rampang jeung Rawing, kungsi bantrok atawa patelak kitu. Pugunya ijen wawesen ngarasa eleh terus kabur. Da eta tuh pamajikan batur kalaka dipaling. Memang karesepna kana pulang paling eta mah jelema teh hiji tah. Nah pamajikan saha kitu nu dipaling ku Jalur Rampang teh jeung Rawing? Nya pamajikan kuring Ki Jaya Raga. Aya dongeng napanan eta kajadian teh ngan kelanan lah beuteung hayang dieusian heula yeuh ngopi heula. Nya sebe komo ieu sakedeung di bakal datang peuting. Sok teng kanya teng ngeureuyeuh kayaknya ngopi heula aja. Aduh. Engke hayang dahareunana mah da ku Ki Jaya Raga ge moalnya diantepkeun atuh teu dibere dahar atuh teng. Nyalin kitu Ki Jaya Raga. Ki Jaya Raga unggul bari leutik bari seri leutik. Tenang jang Rawing, jang banteng geus disayagikeun nu kitu mah. Ngan panasaran bet hayang nyaho kana jujutan lalakon jang Rawing nu aya patalina jeung si Jalur Rampang. Si maling, si bangsa tah. Nu matak ayeuna kuring ngopi heula. Sok nya teh, naon bae nu aya euy? Si Rawing nyaho sepisan sigana teh ngopi heula. Si banteng bulung nurutan pribumi jeung anu sejena ngan ukur bisa silih teuteup. Ngan Ki Jaya Raga geus teu pati kaget teuing sabab kungsi ngadenge ngeunaan tabiat si Rawing anu memang rada beda dibandingkeun jeung jalma biasa. Tah ieu mah hade urang ngadongeng kieu pangalaman nu kasorang ku kuring nu aya patalina jeung si Jalur Rampang teh Ki Jaya Raga. Ki Jalur Rampang maling pamajikan kuring. Sok redepkeun nya. Bah awing ayeuna bakal ngadongeng yo. Si Rawing barabat harita nyaritakeun ngeunaan pangalaman waktu ngambah ka daerah Karangjago pikeun nyusul Saraswati pamajikanana. Kabeh ditetek teh nu kaliwat Ki Jaya Raga jeung Ki Inju katut dua muridna katingali pada ngabandungan kalawan Daria kana guaran si Rawing. Talila si Rawing mungkas guaran caritana. Tah kitu kajadian nu karandapan ku kuring teh Ki Jaya Raga. Jadi geus pagaweanana si Jalur Rampang mah kabur jeung pulang paling. Jadi ari keur kuring mah teu kaget deui Ki Jaya Raga. Narenghap narik napas panjang katingali paroman Ki Jaya Raga nu ngemuka amek ka Jalur Rampang. Kula bener-bener teu nyangka jang Rawing. Ari sugan teh kitu pribadina si Jalur Rampang teh. Hanas ditarima ku kula teh teu ngarasa kabeuratan waktu dititipkeun ku Ki Buyut Ireng. Tah gitu Ki Buyut Ireng di bapana si Jalur Rampung. Aki-aki naon nu kitunya sanajan nya luhung ilmuna jemar pangabisana piraku nulungan kana kasusah Ki Jaya Raga make jeung aya keneh nafsu hayang kawin ka Parawun. Hayang kawin ka Nyai Semarwati upama engke cager cenah. Kolot naon nu kitu? Elah palang siang sok sieun si keling jadi kabawa we jeung kapangaruhan teu puguh ieu akang meteng. Bener Kang ngawing-ngawing. Nganu matak ngayeun nama ngurang susul be ka Gunung Ngalimun Kang. Nyugan be ngatu bisa mangijeng urang Kang. Ngatenguing jadi manasaran ngayang ngababug si Burut Ireng Kang. Ari Ki Jaya Raga kadenge harita kadalilisan ditujukeun ka si Rawing. Dina hate mah kula oge teu panuju jang Rawing. Ngan kula ngarti kana kayaan Ki Buyut Ireng pikeun ukuran urang di alam kiwari bamoal mampu nandingan kana aji pangartina. Ari sabab Ki Buyut Ireng iwati eyang nur alam anu bisa mapakan kana tataran elmuna. Kitu teh jang Rawing.
Jadi nu bisa nandingan Ki Buyut Ireng teh yang Nur Alamnya. Cek saha teh Ki Jaya Raga. Guru kula kungsi nyarita jang rawing. Nganu matak hanjaka teh yang Nur Alam geus ninggalkeun alam pawenangan. Malah kula sorangan ngarasa kaget waktu tepung jeung Ki Buyut Ireng. Sabab cek beja mah saruangan ukur tinggal ngarana tapi tetela geuningan masih kena aya di kieuna. Malah kawilang jag-jag jeung cangker pakawakanana oge. Nu mata kula teu wani kurang ajar jang rawing. Kitu bogoge ari percaya ting kana beja teh. Padahal Ki Buyut Ireng oge sarua jeung urang resep kenekan barang hakan. Buktina kabikang oge nya kapan ka ambewe beuki keneh geuningan. Ngan eta ngomongna jeung budak kuring teh kitunya. Manehna teh hayang ngangkat murid ka si Keling. Ngan si Keling mere tanjakan hayang bukti heula saha nu leuwih unggul antara kuring jeung si Buyut Ireng. Nyaan Edun budak di tempat teteng Edun bapak sorangan sina diadukeun jeung aki-aki hidung. Sanajan ku ukuran masa kuduna si Rawing teh hanjelu nu lain di kieuna hatena tapi si Rawing tetep we tenang sigana teh boh dina sikep jeung caritanana. Budak teh nyiga bapana ka ngawing-ngawing si Ngeling aya ngadukeun bapana memang alus ngitang. Bener ngudu ngitung-ngitung ada si burut-burut ireng manehanana jadi nyahong upama ka ngawing-ngawing leuwih jago-jago. His, tawa kang ngomong kitu teng. Biar cek Ki Jaya Raga oge geus jelas lawan nu satata jeung Ki Buyut Ireng mah Eyang Nur Alam. Sok aya bae kan teh. Ngapanan ngilmuna Eyang Nur Alam teh geus ngaya di ka ngawing-ngawing. Temudu sieun ngadugang. Ngadenge caritaan si Banteng Bulung sarupa kitu Ki Jaya Raga katut anu sejenna pada neuteup ka si Rawing. Ki Jaya Raga harita nu nyarita deui. Nah nya kitu jang Rawing. Jang Rawing teh pawaris elmuna Eyang Nur Alam. Bener eta teh jang Rawing. Nah ilmu lamun-lamunnya kunaon kitu Ki Jaya Raga. Memang bener Eyang Nur Alam teh guru kuringan teu acara langsung sabab kuring guruna di jero guha legok panamping geus kitu bae meureunnan kuduna teh mah. Aduh mondohok deui bae kaget deui bae nya. Ari Ki Jaya Raga harita katingali paromanana jeung pameunteuna paneutupna beuki nembongkeun sikap anu leuwih sopan. Tumubuh rasa hormat dina batina sabab sanajan nya si Rawing umurna sahandapeun tapi dina hal aji pangarti jelas aya di saluhureun manehanana kitu. Bagja pisan jang Rawing. Keur kula bener-bener ngarasa bagja nu lain di kieuna. Ari sabab dina poe ieu bisa tepung lawung jeung ahli warisna Eyang Nur Alam anu ngaranna kungsi mapaesan lambaran alam kajawaraan dina mangsa katukang. Jago anu ngamalkeun ilmu pikeun kabeneran jeung keadilan, ngabaktikeun hirupna pikeun kamaslahatan sasama hirup. Bagja jang Rawing. Pantes di jalur rampang eleh wewesen atuh lamun kitu mah. Allah, geus tong nyabit-nyabit bae ka inya Ki Jaya Raga. Sanajan nya kuring pawaris ilmu na Eyang Nur Alam, tetep beda dari lagu beteng peri mah kudu dieusian. Bener teh teng. Wah. Bener misan ka ngawing-ngawing. Memang mending ini ngariung ngamin ngayeuna mah ngomulamun mencit ngaya mata wa mais lauk ngemas bibit nikmat meureunan. Komo hejo di hatian masih anteng mah. Menigiak. Mangkelaneun kumaha pribumi ya teng. Tapi siganan nya geus disayagikeun yeuh. Di rohangan tengah. Beja kambungnya kena irung yo. Nyain kitu Ki Jaya Raga. Ari Ki Jaya Raga harita seuri bari marah mae paromana terus nyarita deui. Ke sabar. Aya nu ngabejaan ke oge ka dieu ari geus beres tatahar keur ngariung mah jang Rawing. Aduh, kula teh bet jadi poho kana kasusah jeung kahanjeluan ye. Lat we poho ka si jalur rampang mah. Nges, tong diinget-inget bae di barang nu geus dipaling batur mah Ki Jaya Raga.
Damel mangpaat dipakai naku si jalur rampang oge. Nu penting bikin Ki Jaya Raga mah untung lain Marwati oge nu dipilah nu dipalingna. Bener tuh. Si Banteng Wulung milu di maidan caritaan. Bener. Ngomong-ngomongan ka ngawing-ngawing Ki Jaga-jaga. Ngamun nganu dibaling na Nyai Marwati manang tunang ogen merenan mane bakal leungiteun. Mere ngajat melegbengen bae nganu ngitu malah Ki Jaga. Ngengkeng oge meleg dina beuteung nagi. Loba di obrolan anu sejena, wanci teu karasa geus nyedek ka peuting, malah akhirna masih rawing bet diberean hate pikeun ningali kayan Marwati anakna Ki Jaya Raga anu keur gering ripuh teh. Sanggeusna aya di jero kamarna Marwati, si rawing nitenan kaayaan Marwati. Ki Jaya Raga nangtung igireunana. Nah, tu menang diantepkeun kieu Ki Jaya Raga. Ieu melin penyakit biasa yo. Geus lila ieu teh kieu nanya Ki Jaya Raga. Beuh, ieu awak meuni nepikeun ka jadi begang kieu yo. Ki Jaya Raga narik napas panjang, bari nyarita lalaunan. Memang tacan lila di gering nama geus leuwih ari tina sabulan mah teu diantep jang rawing. Da puguh geus diubar aber ka mana-kamandi dukun lepus paraji sakti teh nu mampu pikeun nyageurkeun anak kula. Sugan atuh jang rawing bisa ngojayan kana ieu kasusah jang. Si rawing nyerenge seri leutik ka Ki Jaya Raga bari nembalan. Nama sina kuring teh dukun Ki Jaya Raga. Ieu mah nyekelan pigelang leungeun jeung nyabakan tarang Nyi Marwati teh hayang mariksa be kaayaanna. Ngan kateuing ieu bingung kumaha ngubaranana nya. Itu kayak kabingung. Apanan geus jelas Ki Jaya Raga meunang pituduh gaib yen piubareunana teh kembang pancawarna lin. Memang bener jang rawing. Ngan hate kula ayeuna teh kaeuntepan ku rasa salempang. Salempang ka bina-bina. Kayak kabingung. Apanan geus jelas Ki Jaya Raga meunang pituduh gaib yen piubareunana teh kembang pancawarna lin. Memang bener jang rawing. Ngan hate kula teh ena teh kaeuntepan ku rasa salempang sok ingis jangkeling atawa Ki Buyut Ireng nepikeun ka teu hasil menangkeun kembang pancawarna. Moal katulungan meureun jiwa anak kula teh jang rawing. Hanya mudah-mudahan be atuh sing nepikeun ka bisa beunang ku anak kuring sikeling Ki Jaya Raga. Ya tapi tetep we kebingung kula teh. Sabeureureunan kudu nyumponan kana karep jeung kahyangna Ki Buyut Ireng nyata ngawinkeun anak kula ka manehanana. Nya tolak we kahyangna. Suka kena dikawinkeun ka si keling kitu batan dikawinkeun ka si Buyut Ireng mah. Hayang nyaho kumaha ta si Buyut Ireng teh? Tangtu ngambek jang rawing. Malah memeh indit oge apanan geus ngancam upama kula jalir janji mangka dirina bakal ngayakeun tindakan ka diri kula. Lawan kadinya lawan. Pira kurik cicing bae jalma nurek binasa ka urang, bener teu? Kula jelas lain pitandingan Ki Buyut Ireng jang rawing. Acan tangtu. Nah, make kumeok memeh dipacok, ngocak memeh dipecak. Kawaslin sarua lelaki, we kawaslin jago, we. Lawan Ki Jaya Raga, omongkeun be suka kene dikawinkeun ka si keling kitu. Apanan? Jangkeling teh acan mancing dewasa ka kara budak rumaja, piraku anak kula boga salaki ka budak sahandapun jeung rawing. Bikeun atuh ka bapana si keling, nya bingung-bingung teuing. Bener teu? Moal burung daekeun kuring oge dibere nu geulis jeung perawan mah. Ah, sok mana wae teh jeung rawing mah. Tapi lamun memang bener kitu kula teh bayana suka keneh kitu jeung rawing. Sanajan di dua paribasanna kula tapi sugema jeung lugina hate kula. Aduh. Alah, kudu badami heula jeung inung budak atuh lamun gubragna kaynya mah Ki Jaya Raga. Anu penting ayeuna mah keun diantepkeun ke Buyut Ireng jeung si keling anak kuring. Sina ngabuktikeun kasanggupananna meunangkeun kembang pancawarna upama nya nepikeun ka cageurna, omongkeun be kitu ka Ki Buyut Ireng hayang nyaho kumaha ketakna. Moal jauh buruanana atuh. Nya cenah teh kabinya bina.
Jadi Jang Rawing moal bisa sugan mubaran ku cara kumaha we. Jang Rawing kumaha carana sugan jeung sugan Jang Rawing boga pepernian. Ki Jayaraga bet masih keneh kurang yakin sigana teh upama si Rawing teu bisa ngubaran atawa mulikeun kaya nu jadi anakna. Ari Ki Jayaraga atuh ari bisa mah moal make jeung dikoretkeun keur naon ngoretkeun pangarti atawa ilmu bener teu. Jeung barina ogen teu bisa didadak terus kudu dunya teh teu bisa didadak atuh terus kudu ieu ubarna itu ubarinana teu bisa da kudu dipikiran heula atuh ngan moal samata-mata Ki Jayaraga menang pituduh gaib lamun teu bakal bukti jadi kenyataan. Ayo urang kaca pasti Ki Jayaraga. Sugan ke bari ngagoler kuring mikir heula. Tapi kata pas imah terus harita pada neruskeun di obrolanana. Waktu geus mangsana salare di tengah imah ngahaja si Rawing menta sarena ngampar ngarah bareng jeung si Banteng Bulung. Sanajan ngan ukur ngagoler dina samak si Rawing jeung si Banteng Bulung teu budu ngarasa tumanina. Da pugu asa mernah dibandingkeun jeung kudu sare di luar. Teng, akang jadi hayang seuri ieu euy. Siapa pituduh gaib nu katerima ku Ki Jayaraga becerwa jeung pituduh nu katerima ku akang. Sajero ngagoler teh si Rawing ngajakan ngobrol ka si Banteng Bulung. Nang umaha gitu Kang ngawing-ngawing, nyoba nyaritakeun Kang nguing-nguing, nyaruha teh nyaruha kumaha maksud Kang ngawing-ngawing teh? Nya, waktu akang keur ngahaja numpi diri di guha legok panamping, ari akang mah harja teh boga maksud pikeun menta pituduh naon pi ubarinana anak keling. Anak akang sangkan kulitna bisa pulih deui cara biasa sabab hideung keling teh lantaran pokalna ti jaras bukti anu ngabaluran awakna ti leuleutik keneh ku minyak kawedukan. Uing mangacan ngadenge ngasana madongeng eta maka ngawing-ngawing nerus kumaha eta Kang ngawing-ngawing? Tah saterusna nya oge menang pituduh teng. Yen pikeun pi ubaranana anak akang teh nya si keling sangkan pulih deui pakulitanana cara biasa nyata kudu ku kembang pancawarna. Kembang pancawarna. Waktos na geuning seep urang cekapkeun dugi ka dewe latunya acara dongeng kiwari kapihatur ku Wakepoh Kiwari neraskeun carios si Rawing Kiwari. Hatur nuhun permios.